Aya dua orang sahabat, namina Risma jeung Novita. Aranjeunna bebarengan we ti SD kelas 1 sampe kelas 6. Nuluy pas SMP teh aranjeunna papisah. Dina hiji poe aranjeunna patepang keur ngabereskeun kertas anu murah ku angin. Tanpa ningal ka arah Novita jeung langsung mangkat Risma bari nyamperkeun ka arah Novita. Sabaraha dinten ti harita, Risma sareng Novita tengah haja patepang deui dina kantin sakola. Atur nuhun Bi, assalamualaikum. Salam, ayo orang asup ka kamar we. Terus aranjeunna asup ka kamar Risma, maranehna duaan ngomongkeun arek kuliah ka mana setelah lulus SMA teh. Ante bumi anjeun menimpa balata kunaon? Kan abdi ka karek pindahan. Ngomong-ngomong, anjeun bari kuliah di mana, Bi? Abdi bade kuliah ka UGM. Nyenak jurusan naon, Bi? Manajemen dong. Tapi Kunaon emangna? abdi lemah di Sabi pasti bisa, dan cita-cita, tapi tanpa usaha. Ari anjeun sih bade kuliah di mana? Abdi can terang sih kira-kira pendapat anjeun di mana sareng jurusan naon? Pendapat abdi sih leuwih hade nuturkeun kata hati anjeun wae anu sesuai sareng bakat jeung minat anjeun. Atur nuhun Bi saran sareng pendapat anjeunna. Oh nya bade UI entos sonten. Oh nya sami-sami Nop. Hayu. Tos pi omongan tadi di bumi Risma aranjeunna duaan janten leuwih giat diajarna deui jeung tungtungna Novita kungsi nyaho bakat jeung minat pikeun ngalanjutkeun sakola ka perguruan tinggi.